Loh, lapar ya saya ngajarin ke warung era pemacarana tuh nya. Tah, aya si Ilham api-api ah. Nah, aku naon ah? Lapar. Kok yang lapar nyanyi puasa mah lapar. Ente sahur. Oh, teu sahur keun wae sing kuat. Abi geus biasa teu sahur mah. Sieun salatri. Moal salatri, moal salat. Ambalikeun roti. Wah, teman kitu puasa. Sieun pingsan. Emang Ilham daek tanggung jawab gitu? Sok abi tanggung jawab. Moal pingsan. Soalnya abi geus sering teu sahur mah. Insyaallah mun niat orang saya mah hoyong niat bener-bener puasa kiat dugi ka magrib. Aslina ieu mah beneran teu kuat. Da pingsan ya aduh. Moal kuat. Cing kuat sok kuat. Bismillah. Ambalikeun roti hoyong. Moal kuat sia. Wah, 50.000 jelema Sasaha euy. Tolong sugan. Ayo, itu pingsan. Tuh, kecil tuh. Mana sampo? Mana? Itu. Aduh si babakah mau jelema mau roti. Aduh, pingsan itu pingsan. Pingsan. Tah ieu lamun bener ayeuna pingsan, urang keceurkeun sekalian lah. Aduh. Aduh dijeburkeun. Ya. Aduh, kumaha Bisa. Kare. Nya ambil bisa. Bisa. Nya bawa. Ieu mah lamun bener ieu na ieu. Pingsan. Aduh. Bohong kau yang sekali digeburkan siapa? Ampun. Kejeburkan siapa?